Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akang eteh Wilujeng Sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Aduh, dinten ieu bade ngalalap ieu welahnya tuh tinggal ngan aya sakieu. Aya jengkol balado. Tadi dia aya krecek peda beureum. Sapertos biasa aya tahu sareng ieu terang ieu naon? Aduh, pucuk kembang gedang. Enak pisan ieu mah nya. Urang dicobian heula tuh pucuk kembang gedang na. Ieu mah enak pisan, carana teh kieu. Supados teu pait dikana jengkol baladokeun tuh nya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, diuntelkeun we kana jengkol balado. Ya Allah, mantep. Jadi teu pait. Sambelan kadiekeun pada beureumna. Tuh, karena kieu diuntel-untel, ulah galeh, belewek. Mantep. Kemangi, jengkol, gula galeh, habak. Mantep. Ada yang tahu nggak ini syuting jam berapa? Tuh, peda beureumna. Wah. Kalau jengkol sambalnya udah enak, itu mantep banget. Mengundang laler saudara-saudara kan. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Jengkolan. Belewak. Rangu pisan. Nambah peda merenya langsung dongkap. Tuh kadeukeun. Jengkolan. Gula galeh, belewak. Tahu. Sederhana tapi nikmatna luar biasa. Gula galeh, habak. Loh. Kalau makan peda merah jangan banyak-banyak. Darah tinggi katanya. Tuh. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Sungguh terlalu kau. Jengkol. Mantep pisan Gusti, ya Allah, hatur nuhun pisan. Teranya ameh madep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos rengse nedana hatur nuhun ka sadayana anu atos nonton video ti awal dugikeun ka akhir. Hatur nuhun ka sadayana anu atos subscribe, anu atos like sareng anu atos komen.
Sareng hatur nuhun ka sadayana anu atos share ka sosial media nu saderek sadayana gaduh. Dugi dieu heula video adinten ayeuna, wilujeng tepang deui di video anu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akang eteh. Dadah.